Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita lanjutkan sambil menunggu anak-anak menghafal. Hanca kita kemarin suratul Fatihah, sekarang tasdidatul Fatihah. Saya anggap semuanya para lugoter yang mengaji di YouTube ini, di channel ini sudah bisa ngelogat ya. Jadi bagi yang belum bisa, bagi para pemula nih yang membuka video ini langsung gitu ya, saya sarankan untuk membuka dari part awal. Kalau memang belum bisa ngelogat, lihat di sana ada bimbingan dari awal sekali supaya bisa sampai sekarang gitu. Sekarang mah sudah tidak dibimbing lagi ya, saya anggap sudah bisa insya Allah ya. Jadi kalau memang masih latihan ya buka aja part-part sebelumnya begitu. Yuk kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faslun ari ieu teh pasal tasdidatul Fatihati, ari pirang-pirang tasdidna dina Al-Fatihah. Tasdid teh anu kieu nih tasdid teh. Nah, orang Sunda masuk membaca tasjid pakai J. Ada tasdid, syiddah itu ngabangetkeun, makankeun. Jadi aya dua hurufna gitu. Tasdid. Bukan tasjid pakai J tapi tasdid. Alhamdulillah. Eta arba'a asrota aya 14. Bismillahi ari tasdidna, bismillahi eta fauqolami tetap luhureun lam, bismillahi luhureun lam tasdidna, lamul jalalahnya. Eta teh nomor kahiji gitu kan. Ar-Rahmani ari tasdidna Ar-Rahman, eta fauqoroi tetap luhureun ro, eta nomor kadua. Ar-Rahimi ari tasdidna lapan Ar-Rahim, eta fauqoroi tetap luhureun ro, eta teh nomor katilu. Alhamdulillahi ari tasdidna lapan alhamdulillah, eta fauqolamil jalalati tetap luhureun lam lapan Allah, eta nomor kaopat. Rabbil alamin ari tasdidna Rabbil alamin eta fauqol ba'i tetap luhureun ba, eta nomor kalima. Ar-Rahmani ari tasdidna Ar-Rahman, eta fauqoroi tetap luhureun ro, eta nomor kagenep. Ar-Rahimi ari tasdidna lapan Ar-Rahim, eta fauqoroi tetap luhureun ro, eta nomor katujuh. Maliki yaumiddin ari tasdidna lapan Maliki yaumiddin, eta fauqodali tetap luhureun dal, eta nomor kadalapan. Iyyaka na'budu ari tasdidna Iyyaka na'budu, eta fauqol ya'i tetap luhureun ya, eta nomor kasalapan. Wa iyyaka nasta'inu jeung ari tasdidna iyyaka nasta'in lapan iyyaka nasta'in, eta fauqal ya'i tetap luhureun ya, eta nomor ka-10. Ihdinas siratal mustaqim ari tasdidna ihdinas siratal mustaqim, eta fauqal shodi tetap luhureun shod asyirat, eta nomor ka-11 nya. Wa naon itu siratal ladzina jiga naon eta. Siratal ladzina ari tasdidna siratal ladzina, eta fauqolami tetap luhureun lam aladina di dieu. Eta nomor ka-12. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ari tasdidna an'amta alaihim ileh, eta fauqododi tetap luhureun dod, walami jeung tetap luhureun lam nomor ka, eta nomor ka-13 jeung 14. Alhamdulillah. Faslun nya kieukeun we atuh terakhirna eta nomor 14 jeung nomor 13 jeung 14 gitu lah. Pakai eta tetap jangan lupa eta tetap naon tetap tasdid, eta tetap tasdid kitu sadayana mah teu ngartos apanan hobar mah mun dimarjekeun nya kana mubtada'na lah. Tos bet alfiahna mana kayak deui lah bet namanya. Kayak mun tos ngaos alfiahna kakara. Faslun ari teh pasal yusanu disunatkeun naon raful yadaini ngangkatkeun dua panangan fi arbaati mawadi'a dina opat pirang-pirang tempat. Inda takbiratul ihrami aron marka hijina eta tetep nalika takbiratul ihram, wa inda ruku'i jeung aron marka duana eta tetep dina nalika keruku, wa indal i'tidali jeung aron marka tiluna eta tetep nalika i'tidal, wa indal qiyami jeung ari nomor kaopatna eta tetep nalika ngadeg minat tasyahudil awali tina tasyahud awal nalika takbiratul ihram. Kelat lagi takbiratul ihram atuh sok takbiratul ihram sunat ngangkat pandangan sok Allahu akbar. Nah begini
terus mau ruku ngangkat pandangan deui tah maksud ngangkat pandangan teh lain ngacung kieu nya tapi kumaha ngangkatkeun pandangan sajajar si ieuna kumaha Allah tah sajajar kieu ieuna dibuka ka kiblat kieu sanes nutupan kieu sanes di dieu madhab Syafi'i mah di dieu gitu ieu nu ti guru sapertos kitu nya kumaha di dieu teu nanaon bade dieu oge nya bade ngangkatna sakitu nanaon mangga we teu ngangkat kitu nanaon ngan sunatna di madhab Imam Syafi'i cara ngangkatna oge sapertos kieu sok bade ruku kumaha bade ruku ngangkatna Allahu akbar tah nomor katilu bade i'tidal nalika i'tidal maaf ngangkatkeun sami Allahu liman hamidah tah ayeuna tina tasahud awal sok tasahud awal posisi tasahud awal kumaha posisi tasahud awal sapertos kieu Allahumma non asyhadu an la ilaha illallah curug asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad cengkat tina tasawuf awal Allah tuh kieu carana tuh set wa akbar tak kitu tos jadi 4 tempat ngangkatkeun pandangan sunat teh dia contohna tos alhamdulillah ari teh je pasal syurut sujudi ari pirang-pirang syaratna sujud tuh sujud pun ada syaratnya kalau syaratna teu cumpon lain sujud lamun lain sujud dina salat berarti can salat dan can sujud karena sujud termasuk rukun salat entak bahaya harus tahu ini syarat sujud bahaya kalau enggak faslun ari teh pasal surutu sujud dia ari pirang-pirang syaratna sujud eta sab'atun ayat 7 ayat juda ada kajina eta yen sujud si jalma ala sab'ati a'dhain di atas 7 pirang-pirang anggota wa antakuna jeung ari nomor kadua nah eta yen bukti naon nu bukti teh jabhatuhu ta'arna si jalma eta maksufatan terbuka itu si jabhah nu dibukakeun itu si jabhah kudu kabuka ulah katutup ta'arna kudu kasujudkeun kana taneuh jangan sampai katutupan ku kopiah nutup kabehna nya kumaha nutup sebagian asal sebagian ta'ar aya kana antal kana tempat sujud teu naon wa tahamulu jeung arum katu eta tahamul ngaberatkeun biro sihi kumastakana si jalma jadi pas sujud teh ulah-ulah ngambang antara ieu misalnya teh tempat sujud ieu mastaka ulah ngambang tah ulah ngambang kieu asal antal ulah tapi kedah tahamul ngaberatkeun tahamul nanggungkeun memberatkan wa adamul huwi jeung ari nomor ka berapa teh mana adamul huwi 4 teh hiji 2 3 4 wa adamul huwi jeung ari nomor 4 na eta henteu turun adam teh eueuh huwi turun henteu turun gitu eta henteu turun di goerihi kalian itu roksu jadi salian roksu mah enggak ada yang turun berarti pantatna bujurna henteu turun ulah jiga kuuk gitunya teu aya nu turun iwati mastaka wa alayas juda jeung ari nomor kalimana eta yen teu sujud si jalma ala syai'in di luhureun perkara yataharroku anu gerak ieu se biharkatihi ku gerakna si jalma di kitabna nya gerak nu kahiji teh sujud teh luhureun 7 anggota sujud teh hiji puntennya ta'ar 2 dampal pandangan 2 nana oke terus tuur 2 ramo-ramo ieu kayak urang tingalikeun geuranya paling dituan coba tinggal di kitabna sujud luhureun 7 anggota eta nu kaduana ta'arna kudu terbuka tah si ta'arna kudu kaantal kana tempat sujud ulah katutupan sapertos kieu puntennya tah kieu kasujudkeun ieu teh misalna teh nya atawa rambutna ngumbai ka dieu nepikeun kanutupan ta'ar teu sah sujudna ta'arna kedah kabuka atau ngangge udang nih kan ngangge udang teh ngangge sorban anu dibangkarkeun teh nepikeun kanutup ta'ar sehingga ta'arna teh nalika sujud teu kasujudkeun berarti henteu sah eta mah sujudna terus tahamul berarti si ta'arna teh henteu ngambang kana tempat sujud tapi sakumaha beratna mastaka kasujudkeun gitu kana tempat sujud sok coba ayeuna adamul huwi li goirihi wa alayas juda ala syai'in atarok sok kumaha sujud sok sujud tuh tah selain mastaka teu aya anu turun termasuk ieu entong sapertos gogog kumaha sih gogog teh sok gerak kumaha sujudna teh anu bujurna oge turun ieu tuh tah tuh sanes sapertos kieu tah sujud kieu teh lepat ieu mah berarti henteu adamul huwi li goirihi eta mah berarti nu kieu mah sanes sujud nya ieu mah mujah sok cekap nah mana sekali dia sujud anu leres tuh sujud anu leres kieu bujurna di luhur kayak irtifa'u asafilihi kayak aya tuh mastaka di handap tosnya tos ayeuna nya tingalikeun walaya taharuku bis ala syai' walayas juda
wala yasjuda ala syai'in yataruku bi harakatihi. Contohna sorban teh nalika natepan teh gerak-gerak ku urang kan nya sok gerak ku urang pek teh urang teh sujud luhureun sorban ieu anu gerak teh ku urang sok pas nalika sujud teh sok cengkat-cengkat gerak enggak ayeuna tidak bade ruku sok ruku aya ruku bade sujud sok sujud sok sujud cet tah ti sorban teh teu kahaja kakiekeun ku nyalira sok cet tuh cet kasujudkeun ku urang tak kieu teh sujud teh teu sah sabab urang sujud luhureun perkara nyata sorban anu gerakna ku urang gitu beda jeung sorban teh misalna teh ngagapuy ka handap sok cengkat heula keset ngagapuy ka handap sorban teh nya nepikeun ka tempat sujud saking ku panjangna atau memang si sorban teh dijantenkeun tempat sujud meh moy gitu tah eta mah teu naon kitu nya alhamdulillah. Ieu hancana leungit mun bi harakatihi langsung nambutnya we nu hanca batur tah ieu ayeuna wartifa'u asa pilihi jeung ari nomor kagenepna eta narima ngangkatkeun pirang-pirang handapna si jalma ala aalihi ka luhureun nu laluhurna nu laluhurna si jalma cek urang mah ngangkatkeun nu handap ngahandapkeun nu laluhur jiga mastaka asalna di luhur jadi dihandap gitu kan irtifa'u asa pilihi nu handap bujur jadi di luhur gitu wa tumakninatu jeung ari nomor ka 7na eta tumakninah fihi dina sujud khotimatun ari eta panungtung ari ieu eta panutup a'dha'u sujudi ari pirang-pirang anggota sujud kan tadi teh kudu kumaha cenah kudu sujud di luhureun 7 anggota gitu kan ala sabati a'dha'in apa saja sih anggota sujud yang 7 teh nah di penutup di sini dijelaskan a'dha'u sujudi ari pirang-pirang anggota sujud eta sabatun 7 al jabhatu ada mereka eta ta'ar wa butunul kapaini jeung ari mereka duana eta jero dampal panangan butunul kapain ieu lamun ieu tonggongna butun mah ieu berarti sujud gini jangan gini waruk bata ini jangan nomor katiluna oke wa butunul kapaini jangan nomor kadua katiluna gitu butunul kapaini jero 2 dampal leungeun waruk batani jeung ari nomor ka 4 kalimana eta naon sih 2 tuur wa butunu asabi rijlaini jeung ari nomor ka 6 ka 7na eta jero ramo-ramo pirang-pirang ramo jero ramo-ramo 2 suku terus alhamdulillah kalau tidak seperti ini tidak sujud di atas anggota ini tidak sah sujudnya misalnya tangan yang kanan gini tangan yang kiri gini nggak sah harus gini semuanya ramo-ramo sampean teh tak iya ramo sampean tah tos anggota sujud kan ayat 7 di antawisna ta'ar cek tadi oge 2 dampal panangan 2 tuur sareng 2 ramo-ramo 2 kaki tah sok sujud geura tuh sadayana kasujudkeun ta'arna kasujudkeun 2 dampal panangan 2 tuur ena ramo-ramo tah ieu nu sering lepat tuh ramo-ramo sampean ieu kasujudkeun tuh kasujudnya laras kasujudkeun ulah kumaha ulah aya nu nilep sapertos kieu atanapi kieu pokona ditungtungna hungkul ieu mah ramo-ramona berarti teu kasujudkeun tak kieu cara teh lepat meskipun salah sahijina komo duanana atawa tina tasahud awal tina duduk antara dua sujud cobian geura sok seueur jalmi anu kieu pas sujud nanti sok sujud set sieun teh anggar we kieu tuh kitu we hoream nilepkeun kieu teh teu sah berarti sujudna gitu nya kedahna kumaha sok kedahna kumaha kasep tah di kieu kan kedahna ieu nu laras sujud anu laras dina dampal dina ramo-ramo dampal sampean sakitu nah ari pakai sarung tangan kumaha teu naon yang harus terbuka itu kan jabhah yang harus terbuka antakunal jabhatu maksupatan bagaimana kalau tangannya pakai sarung tangan kakinya pakai kaos kaki nggak apa-apa yang penting tarangna nalika sujud kabuka gitu alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bishawab Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.